Welcome back ya tuh Bincaru. Bincang-bincang di warung. Warung saya. Ya. Jabongnya, Warung Jabong. Warung Jabong. Nah, ya di tukangnya ya Rocky Dogi. Nah, halo sih tempatnya rantai ya. Itu kanang si Rocky mah kok. Si Rokina geus Kanang aku. Rokina anu mawa. Rokina anu maling gitu. Aduh, aing mah jadi penjaga di dieu euy si Rocky mah. Dan maka orang rek ngabahas naon ya apa? Iya. Enak maca wae maca tenanan mah kok berita enak nu keur hangat naon gitu. Nuker hangat mah sebenarnya kamar-kamarnya sih hangat gitu. Di kamar-kamarnya bahkan lebih ti hangatnya. Ya, Bahkan memanas lah. Memanas dan bucat bisul kamari. Bahkan di awal oge saya nggak menduga pasti ada kericuhan selanjutnya gitu. Kan sebelumnya ini ada kericuhan demo teh anu ka Graha Persib teh geuningan. Oh nya, taya ya. Jadi enak orang ngabahas berita oknum bobotoh anu kamari beres laga Persib jeung Persija mengacaukan. Ya, mengacaukan dan menyerang non ngertes Sewan. Eta penjaga lapangan eta sebutna teh Sewan. Nya lah pegawai stadion gitu, tukang ngamankeun bisa aya nya eta terus bisa aya bobotoh anu memang asup ka lapangan. Eta security-na lah gitu. Sudah teh urang ngaran jelema si Stewan teh. Lain. Eta mah iyalah naon disebut teh organisasi naon atuh. Nya lah eta tuh nya tukang ngajaga eta lah. Situasi keamanan di stadion gitu. Tapi enak mengerikan menurut orang mengakunya sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat ironis, menyayangkan lah ayeuna kejadian eta gitu. Nya kejadian awana oge gitu kan nya. Awana kan ada memang bobotoh anu ngajerowok gitu kan ka hen-hen gitu kan nya hen-hen butut Persib lah goreng naon pokona ngabuli lah. Nah menurut orang eta lain bobotoh. Eta oknum. Da urangnya karasa do lamun dikitukeun nya ketika ketika main we urang main panggung gitu nya disebutkeun main mana butut goreng ngedrop pasti nyeri hate. Kamu ieu main bola anu berhubungan mainana jeung otak jeung otot. Bener. Eta kan geus mah capek naon ke proses latihan. Terus di lapangan kan silih sigeungna siga kumaha mah kok nu ngaranna main bola gitu kan. Jadi memang mental teh bener-bener dihajar. Ya, fisik mental jeung bener-bener dihajar si pemain teh di tengah lapangan. Iya, merenang ku pendukungna sorangan di jeleh lah istilahna. Kabayang urang lamun balik gawe gitu. Kaimah gitu nya. Ku pamajikan misalnya bebenangan dengan sakieu. Nyeri hate kan. Bukan masalah baper dan tidak baper. Punten lain urang non ngabela hen-hen nya. Cowok ge henteu. Urang mah tapi eta ku pengorbanan hen-hen gitu kan nya. Istilahna mah jadi pemain anu HD lah cek uing mah. Nya. Kamari kan membawa Persib jadi juara, kan didinya salah satuna ya hen-hen main. Eta terus memang urang baheula mah kok bobotoh paling fanatik urang. Baheula teh keleutik. Urang kan resep main bola bahkan urang kolot disakolakeun ka sekolah main bola baheula. Kudu apal heula ye bobotoh teh naon. Nah eta justru ayeuna teh geus leupas tinu kata bobotoh, tinu kata supporter. Lamun kitu mah tah urang mun supporter mah apal. Anu nyupport berarti anu nyumangetan. Ngadukung. Rek elek menang tetap ngadukung gitu kan. Eta supporter. Bobotoh ge sarua karena bobotoh kan lahir kata bobotoh teh tinu bahasa Sunda. Nu artina ngadukung eta mere sumanget. Berarti sarua jeung supporter. Nya supporter mah bahasa Indonesia. Bobotoh bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ayeuna siga kieu bobotoh teh lain Viking hungku atau bomber mah kok. Tapi bomber jeung Viking eta geus pasti manehna bobotoh. Berarti urang oge kaasup bobotoh. Mengaku ngadukung ke Persib? Jelas. Resep ke Persib? Resep. Berarti mengaku bobotoh. Eta. Lamun misalkan Persib main jeung mana weh? Mengaku sok greget teh ka mana tah? Nya pasti Persib kudu menang urang mah. Eta berarti mengaku bobotoh. Walaupun mengaku teu boga KTA, Viking atau bomber. Bener. Eta. Da baheula mah Viking bomber. Kadang-kadang urang sok baheula mah zaman abi keur leutik baheula. Kan urang resepnya masih kan inget tah baheula ku babeh urang teh lamun laga Persib
Di mana teh mainna baheula? Siliwangi, baheula mah aku. Oh, docan aya si jelak harupat aja. Geblak nya. Ya, geblak mah kamari. Urang imah di dinya eta geblak mah can aya. Baheula urang imah di Cempakarum di dinya. Tah geblak teh can aya masih keneh sawah, rawa. Mau di Siliwangi ya. Siliwangi. Sejarahnya Siliwangi nya. Oh, tak ingat di Pasar Cicaheum teh eureun heula jeung bapak teh. Meuli naon dinya teh? Oh, meuli jersey. Lain. Baheula mah kok jarang jualan jersey atuh. Nya. Aya jersey teh jualan pas Liga Danhil, hayang pisan eta teh. Harita teh. Oh, anu Persib baheula meunang teh geuningan Liga Danhil. Baheula mah kaosnya biasa we gitu. Biasa kan jiwa eta babeh dengan jaket kulitna atau urang teh di Bengkeran. Baheula mah aya bandera aku. Jadi siga umul-umul gitulah. Itu teh siga anu barudak dengan nyong. Geus aya sih bandera-bandera Persib mah baheula. Eta aya eureun heula tadi Pasar Cicaheum teh. Pasar Cicaheum. Cenah urang meuli heula jeruk, cenah kadongdong. Pokoknya nu baruleud we. Cing teh kenapa loba bating dahar buah-buahan. Aing cenah keur nimulan wasit goblok cenah. Ieu baheula geus aya teh rame eta teh. Nya baheula baungna teh kitu baheula bobotoh teh mabok mun di stadion di timulan meuli salak baheula mah di bagian nimulan Persib eta wasit. Oh, mana teh. Emang kenakalan-kenakalan bobotoh baheula geus kitu. Cuma rek menang oge. Itu bobotoh baheula mah aku support. Istilah ke pemain teh eueuh gitu. Robi Darwis butut nya. Mah aku justru memberikan semangat. Tapi nah keun bae ayeuna eleh. Omat lalatihan deui sing alus. Engke laga selanjutnya Persib kudu menang, Persib kudu juara. Padahal kamari oge Persib kan menang 2-0 kamari teh. Menang kudu nama eta teh euforia. Euforia yang hal yang positif artinya. Oh, ayo-ayohan menang. Hidup Persib, hidup Persib, hidup pemain Persib. Keren dah. Itu lain ayeuna non ngahujan, ngabuli. Berarti eta mah geus leupas ti nu kata bobotoh jeung supporter. Ieu mah langsung ke tengah lapangan geuningan. Morosi Stewart teh geuningan. Nya, karena eta buntut saat sana. Nya, eta teh meureunana siga Mang Ako ayeuna dibully, dihina. Mang Ako butut. Mang Ako ge amek. Nya. Didudut. Nu eta teh salah sahijina supporter teh. Nya. Oknum bobotoh teh. Awalna teh. Dibawa ke ruangan. Cenah mah cenah walau alam. Nya ada kontak fisik lah apa gitu. Eta tah tidinya jadi si bobotoh lain malah merasa naon sih kieu mengintimidasi gitu katanya. Tak aya demo. Demo ka Graha eta gara-gara kejadian eta. Puncakna nya eta pas kamari laga Persib jeung Persija. Padahal mah meunang kan. Meunang 2-0 teh kan. Asupan teh urang mah keributan teh aya penyusup ti supporter Persija sukan teh The Jack. Ternyata bukan. Ti urang berarti nya. Terus baju lagi hararidong terus marake ieu geuningan bab. Bab gitu. Tapi ayeuna geus sabaraha aya nu beunang. Enak diproses ku kepolisian ya. Bahkan di maca berita terakhir tadi teh nya Persib Bandung merenang manajemen gitu kan nya. Atau Steward gitu kan memberikan maaf lah. Tapi hukum tetap diproses sama aku. Iya lah kudu aya efek jera. Terus ari ti yeuna aya non geuninganon ti organisasi. Aya ieu non ngaran ti PSSI misalnya aya hukuman kitu. Eta urang can meunang update-na. Nah anu eta mah secara pribadi nu kamari ieu meureun nyerang mah geus keur diproses berarti ayeuna. Nya, eta ngenting tah nah ada pengurangan poin, misalnya kemarin poin 3. Nah ada pengurangan gitu karena keributan eta karena memang fasilitas eta nya rusak mah kok. Tah sebenarnya mah kudu aya. Porsi dibalang-balang pun pakai ngagebugan. Aduh, eta ngagebugan jelema nih sing ngagebugan beurit. Aduh. Kudu aya sosialisasi eta Kang Aldo. Nya maksudnya sosialisasi secara iyalah attitude nu attitude eta jadi ya minimal pemahaman supporter dan bobotohna kudu bener. Jadi lamun anu ayeuna lamun can apa naon bobotoh naon supporter ulah wakah yang nyetadion gagayaan lah. Jadi meureunna eta kabawakeun teh kumaha da? Kadang ada provokator. Dalam provokator mah moal. Nah ieu nu bahayana jangan mudah terprovokasi baru jangan mudah terprovokasi.
Ayeuna nu ngajak teu bener mah ulah dituturkeun pan nya. Nya bener. Kan komo aya organisasi badag atuh Viking misalnya ieu mah Viking. Aya Viking, aya bomber gitu kan. Berarti ieu kan oknum nu kamari teh. Oknum jelas. Saya yakin lah orang-orang Viking, orang-orang bomber pasti lebih paham karena mereka terorganisir. Apalagi yang senior-senior saya tahu lah. Kita kan kenal gitu kan ya. Kan wah sangat menjunjung tinggi lah. Menjunjung tinggi nilai sportivitas. Mau zaman almarhum baheula urang sempet ka asuh tah. Kang Ayi Betik gitu kan ya sebelum beliau meninggal gitu kan ya. Nah, beliau itu hidup matinya demi Persib kan bener. Betul. Rek menang, teu pernah. Anjeunna non ngajejeleh Persib gitu atau pemain Persib. Support bener. Support menyemangati. Bahkan Persib laga di luar kota, luar pulau, maranehna mah berani menyusup datang mah kok. Jeung dina elehna teh gitu Persib nyeleh gitu nya. Mensupport sangkan ke pertandingan selanjutnya teh Persib semangat deui meunang deui. Leuwih semangat. Eta kudu nu diterapkeun teh. Urang mah aduh tah. Nah, jadi mumpung sekarang mah udah gampang atau udah terorganisir lah ada Viking ada pasti keanggotaanana jelas. Nah, itu tolonglah dibanyakin sosialisasi minimalna apa naon haratina bobotoh jeung supporter. Anu nyupot, anu ngadukung, anu mere sumanget. Eta. Lamun anu nyendon berarti lain bobotoh. Eta. Sakitu mah kok. Nya cekap lah. Pokona mah da ieu mah pro kontra sih, tapi tenan naon da urang memang jiwana tiba heula jiwa Persib. Nah, urang Jawa Barat gitu. Memang tiba heula resep urang mah gitu. Utaranya stadion teh ayeuna mah kok. Heeh. Mah nya. Baheula mah stadion terus. Pokona Persib nu aing lah. Persib nu aing usaha. Oke lo.